Aya deui tobat teh tobat mingguan ngaliwatan pantos salat Jumaah atanapi salat Jumat. Awewe mah teu kabagean, tapi sanajan ibu tara salat Jumaah hargaan eta poe Jumaah jeung keur anu Jumaah teh. Apan disebutna poe Jumaah teh sayyidul ayam, rajana poe dina saminggu eta. Hargaan ieu mah dumeh teu wajib Jumaah, terus salaki jeung batur keur Jumaah, khotib keur gogorowokan khutbah, wer moe pare bangsalna nepi ka kuat ka hareupeun masjid bari ngagebahan hayam sieuh sieuh ka ditu. Eta teh teu sopan ulah kitu. Menta simkuring sing aya tapakna dina rangeuyan ieu ka kaum ibu. Eureun sak jamah ibu teh da moal rugi cicing di imah konci panto. Budak nu ceurik sing jempling ieu mah rupa-rupa poe Jumaah teh. Kan bae da aing mah teu wajib da lain lalaki. Terus gorowok ka ditu, gorowok ka dieu, di warung ngantri, ngumah piring, ngagoreng pedak gorojos pan. Nepi ka ame ka ahli Jumaah kabeh. Khotib nepi ka kabesekan ngame goreng pedak, ulah kitu. Eureun sak jam teu pira. Hargaan jalema salaki ibu umat Islam nu keur ibadah ka Allah nyaeta ku ngalakukeun ibadah Jumaah. Ulah aya anu wani ngaliwat ka hareupeun masjid. Mun budak umur 3 tahun ucing-ucingan di hareupeun masjid tewak ku ibu, cicing sia pan ieu teh poe Jumaah. Tuh batur keur Jumaah hargaan rahmat Allah keur turun dibikeun kanu salat jeung dibikeun ka jalma nu ngadaguan jeung ngahargaan kana poe Jumaah.